lah kabongohan bangsa urang ieu. Raja urang dek diculik. Ya, kumaha nyalametkeunana? Hayu. Anu rek nyurikna urang tewak. Bapak uningan ti saha? Culik rek tewakna. Dina sajeroning gering bapa lain sagering-geringna. Monitor. Tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet, nagara salamet, musuh bisa kausir. Kitu anyar celangannya nama. Nya dalin sagering-geringna cek aing oge. Percayalah ka bapa. Paingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima. Nya. Da pisang nama keti kotok. Dipangbuburkeun ku age bea. Teke lagi. Si horeng bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah. Nya. Kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega. Ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu. Monitor leuwih atuh leuwih di internet kitu mah bapak aing. Sakitu jak. Moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh. Kitu. Keamanan di urang kumaha cicingeun? Tenang. Ayeuna urang bejaan sakalian. Moal cukup urang teh kudu loba batur, hayang maneh loba batur. Kantenan. Ma, kaula nun, nah heureus cai mah. Kerata tahar kitu. Maksudna bakal datang semah ka dieu. Nah heureus cai. Mangga kaula nun. Lah. Naon? Kapiting itu kulub. Da boga kapiting we di saha, Bo? Lajungan naon je? Di mana? Anu dibeli ku si gareng teh geuning. Eta mah cocokan tina karet. Anu dibedog. Eta teh, anu dibedog ku bola geuning baju. Ngan lihat. Paingan dicook ku aing teh nyapit. Lain ku mati ketingalianan eta. Bade naon bapak teh? Urang nyalukan dulur bapak pindah ka dieu. Pindah ka dieu. Naonana biuk na pindah. Ka dieu. Pindah da geus montok. Lah pindah ka dieu lah. Pindah lah. Pindah. Maksudna lajeng ieu Dewa Nur Cahya meremkeun socana rap sidakep sineku tunggal mate ini babahanan catur dria. Catur araning opat. Dria araning angen-angen sir budi citalan rasa. Iya ike. Nyaeta ngagupay. Ngagunakeun ilmu panggupay rasa. Nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna. Walah, iya inggih. Anu digemol ku Arjuna. Leungit tina gemolanana cing belelesat. Datangna katumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung. Beres. Putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan. Nyaeta jaradi jelema. Tingali pot aya cahaya naon itu? Loh kutumiri. Kutumiri nutuk leuwih teh. Nah, kutumiri teh beda. Koneng bodas hideung. Beureum. Nu biruan tamanya. Pak. Ka dieu majuna. Nah jaradi jelema deuleu. Wah Star Trek teh teh. Incun ini anu teh. Wilujeng Sumping, yap. Sampurasun, rampes. Astagfirullahaladzim, eta teh dewa, Pak. Tanyakeun ku maneh engke. Aya kaajaiban gitu. Wilujeng tepang deui. Sanajan urang papisah
tapi tetap kurang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu urang ngamuara deui dina hiji rasa sahak jeung sakawajiban laras mangga calik-calik aduh cepot dawala abdi nuhun maneh geuning hirup keneh saha ieu teh kula bapa maneh Bapak abdi main teh lieur teh wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna aduh anak king astra jingga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh liur kulujeng tepang deui mangga linggih aduh nuhun salamet maneh bapak abdinya geuning nyaho apa we cenah tadi tepang deui linggih cepot salamet maneh jan dawala salamet mangga linggih bapak abdi deui nya bener alah ya kang ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi pak ya loba nu kabelana ieu teh bapak abdi kabeh Ari salira sarua nya itu sadayana itu salaki emak nya anyir kuatan emak kulimaan dulu boga tiga muna nandangan katunggaraan bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di bapa ayana deket-deket anak talus bener mata gerak korehan anu sok didongengkeun ku bapa ilmu 4 kali 5 pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong bapa mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk bapak nya anu didongengkeun ka pungkur naon kan cing bapak ngadongengkeun ilmu 4 kali 5 mun ngahaji mun kawasa di jalan geus 4 kali 5 pancer lain ngahaji dari rukun Islam dari langkah agama ingis diri masing caricing dunungan masing emut berang putih ayah bayuyut pusaya ngadek kejojonan teuing salira gedah di jari gumelara di pawenangan kedah jadi pantrang mual
menang musibah teweleh menang musibah Payus mun sir elingan mantes mun silit tulungan tandaning sili ajenan du masyarakat manusaan cahya sesekar ningwang cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng luar biasa ngimpi aing teh lain itu teh wadah keajaiban kieu Kang. Kieu babarengan jeung Semar teh. Teh rugi babarengan. Ilmu laduni teh ieu meureun Eta teh. Ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu 4 kali 5 genep 7 8. Ciwit. Lain korehan mah ilmu kolot teh. Ilmu 4 kali 5 RW 3. 4 kali 5 pacar gitu jauh-jauh ke KRW 3 itu Nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu opat memang kaula salaku pancerna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana. Oh saya nanging kaula ngawakilan anu 3 lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer mangga asma jeung af'al kaula gera lantik ayeuna. Doh, eta. Wow. Si horeng raja teh hate. Oh, nyanya ka meureun. Jadi jelema daek cocorokot kumaha hate. Jurungkeun ku hate. Dijurungkeun ku hate. Bener. Oh. Montok jeung begang oge kumaha hate. Eta nu ngajongklokeun teh hate kan. Hate kusut nu jual begang. Wujud dek gerelut kumaha hate. Sagala rupa ge kumaha hate. Oh, cing jadi guru. Amin. Jadi ilmu. Wujudna kitu datna. Sifatna kieu geus aya parantos. Kantun asma jeung af'al kaula. Pingaraneun anjeun gumantung kana warna. Pingaraneun anjeun teh Sanghyang Nur Banyu. Nur Banyu. Waduh. Dupi kaula Nur Bayu. Nur Geni, Nur Bumi. Dupi af'al pagawean anjeun. Wayahna pangnewakeun Arjuna. Geramanian di pancuran Talaga Arum. Hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan.
sabab eta teh katenung ku jurig alah nya anu jurig jeung sakti Wow. Akang kumawasa tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna bapa tingali nu kumaha nu mulya teh anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana luar biasa idola eta ulah bapak teh. kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui sangeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapusir daya amarta langsung ka nagara awa langit engke sarerea tepung di ditu dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awa langit dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima karunya Bima ayeuna dina embal salametkeun sangeusna di mandian langsung bawa ka awa langit di ditu kumpul siap Itu cenah nonton di ditu di. jadi Nu Payun Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi aya abdi Nur Ulung Atawa lurus. Nurulungan rinit. alah sia nurus tunyung Pantes. dupi kaulan Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna gara buru-buru datang gitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia tamang keluh siap ayo sabab Kresna teh pengaman dunya cing aya gawe gitu oh gaji we gitu Oh, ai gawe teu. gawe henteu yang busung Oh, Eta udah gelap. nya siap mangga ayeuna kaula bade mios pot dek milu ka bapa nu mana maneh cing. ah bingung ke bayu aing Dia cing. Pengen lu ke mana, Kang? Pilih hiji di antara anu 5 ieu saha anu panggede duit panggedena duit Anu rencem we, Kang. nurencem meneh. abdi mah rek milu teh kan nu reuncem Karena teu susah. Teu susah. ah kuring mah kumat tugas di pancer we geus milu jeung kaula Ageni. saya Mari lu EKB. anjeun supaya ulah ya gangguan di jalan hayu dit mangga Mari kana elap. salametkeun Arjuna beras bapak oke teu sangka teuing bapak aing Benar, Kang. Da eta boga bapak. mak ngahep-hep we luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat Eta salat Patri. Daya deui Kang. Akang bisa sholat. Maneh mah geus apal. sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna Sholat Ageni. ai maneh tara-tara teuing atuh lain bener kedua teh injak. terus siap eueuh buruhna Si eta mah. naon heuh kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana Nah, itu teh mah heueuh. abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat aya janji dekul mah eta mah tuturut muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngiclik we apa dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh Sok supaya kahartieun.
ai salat teh tugasna aqimus shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun contohna batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai cek kurang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener da tapi kunaon atuh naon dewek mah salat di keureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir pulsa teh zakat tara sodaqoh tara nyieun kahadean ka batur kumaha lamun dewek daek sodaqoh daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeuketan kiai beureum jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain anjir puasa di keureueuh tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat tu barang hakan ngebulen maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea nahan lapar wungkul zakat kalah beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-rang siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam naha eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh doang jauh eta aing ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teh dijabah eta geuning panyakitna
Itu sangka sih ada wala. Pinter. Gitu Pak. Syukur. Sok aya nama urang gawe we. Salametkeun negara, salametkeun pamimpin urang. Nyata Gusti Yudhistira anu peuting kerek diculik. Urang init gawe we nya Pak. Urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam. Sok atuh apikeun. Itu bueuk nu teh kencarkeun karunya tong dikerem wae. Cileuk. Alu resep dek kana bueuk teh. Nah, make resep Pak. Asa nempo potongan. Bebeja heula ka ma. Hayu. Kenawa. Sok gerak culik raja kaula. Tapi saacana nyulik bakal dipegat ku kaula. Awas. Mah, kaula nun. Bapak dek berjuang heula mah. Wilujeng Kakang Semar. Kacarios ieu anu bade nyulik Yudhistira. Nyaeta cicing di perbatasan. Terus Ngadaguan waktu peuting dek ngabongohan Raja Amarta. iya hiji. Yudhistira. Peuting ke sampean bakal diculik. Bakal dibawa ke negara kaula. Kang, Sampurasun. Saha? Geuning Ki Adi. Aya naon ye? Nah, hajing ka dieu. Daya-daya Kang. Wayahna ulah dituluykeun. Bahaya urang Amarta canggihna leuwih ti urang. Aya kajadian naon maneh ieu? Alah, mangih kareuwas anu luar biasa. Doh. Sarikaya di kupatan di tanak alun-alun samudaya kalapatan. Pak Ustad Ayu. Pamukimah Pak Ustad Haji Ayu kesana maklum. Salaya. Hate tedaikeun pangalih Aya. gandrung hese diubaran dapuku hate tibelah ku anjan abdi kangen
na kalbung ngandung kamat jeung durian Saloyo sukan datang nu bumi lamustikang di pawangan mustika Pak Ustad Haji Ayub anu bager dipangen Pak Ayu dina angan ngagalindeng cep agil anu bager jadi pedang panyilekan mugia yang terus nalanggeng ke salalaminang langgeng keur salalaminang prang pring prang pring bintang midang ayah tilung ngiring hati ngiring kang miyang rek satu Allah pangpring prang pring bintang kukus jadi lima ngiring abdi ngiring ngiring abdi ngiring kang pupus rek tumari urang berebe tong kaleuweung au aris mending bebunderan tong tong sieun mun ngabela beban merang aritang kekembang jang keleuwih bun tiris handapeung kuning bisa tembang bisa ngawih masih tapis ngareksa diri sing tapis ngareksa diri kaget kunirahan ningali ingkang sampun prapta aya naon maneh ka dieu nuturkeun sadaya magih kareuwas naon pilih akang cilaka Luy da kaula oge ieu teh aduh gegebegan hate jantung teranu ai kitu kumaha saangkatna akang teh marukana kadatangan Sema saha Arjuna jeung Dorna maksudna dek guguru ka saha ka raja urang
Aiku raja urang teh diterima cenah maneh guguru diterima asa syaratna maneh kudu maehan Semar ditek-tek opat dirig-dig geus caritana kaula teh marengan Arjuna di jalan panggih jeung lanceukna jadi korban ya langsung katumaritis heueuh we kaula ngadagoan di perbatasan leuweung teh Arjuna teh mawa Semar ngan geus paeh Semarna teh duka dicekek duka kumaha geus jadi bangke nya di leuweung teh ku Arjuna teh dicacak jadi opat dipotongkeun dibuleunna ku Lamak Bodas eta teh ya terus yang ngara lamun saha teh Arjuna jeung kaula baina geus gadon ngalamunna teu tepugu ngaharuleng ngareureuhkeun tina kacape ieu meureun ngadongeng teh geus rada lila ya cekeng hayu Arjuna urang init urang nyetorkeun ieu wujud Semar ka raja kaula doh leres hayu atuh cenah durug-dug teh Arjuna heuh nyokot gemolan nah gemolan teh beut eueuh naonana wujud Semar teh aya gemolanana we nali eta potongan-potongan wujud Semar teh eueuh laleungitan kumaha meureun aya di leuweung mah da kudu aya tapakna kudu aya tapak ieu malawon teh nali keneh paguh luar biasa bingung tah kudu ka mana neangan dek ini nyetorkeun ka raja maklum amak raja teh adatna wah disahaeukeun wae lamun mawa paisan kosong teh mah moal teu disiksa kaula madu jurang menurut teu meunang babenu ngalalamun salila-lila di leuweung duaan jeung Arjuna no atuh keur ngalamun kitu kurunyung teh aya budak ngora ngaranna teh Nur Banyu eta teh mencerok ka kaula jeung ka Arjuna teh saha teh eta Nur Banyu neutepe bulan ieu cenah nu ngaran Arjuna teh ceuk Nur Banyu teh ka saha ka Arjuna ai Arjuna bari cengkat tina Cingogo heueuh rek naon gitu oh syukur atuh cenah nah eta mah jojekuk teh saha Nur Banyu ka Arjuna kana cukang irung Allah atuh puguh Arjuna teh ngadayagdag ceuk kaula nanaonan sia teh teu puguh mimitina make ngadagor segala digabrug ku kaula eta Nur Banyu ai sugan teh moal ngabalicet ai dihareup tangka kai gede beletuk teh sirah kana tangka kai leng barang ngareret deui eta keur matarang jamomom ngareret ka tukang Arjuna geus eueuh jeung eta satria duka ka mana wah tah kitu riwayatna mah kaula rek balik-balik kumaha kadunungan sieun diambek tangtos atuh dek milu nyulik we ka dieu nyarek ngagabung dek ngagabung kitu ngan kade cing ati-ati bari ka kaler geus eueuh sabab kabaca ku kaula ieu teh daek intelijen wah urang nagara Amarta eta Nur Banyu leres atawa ti Densus 88 rupina bulan penjinak gadis bom simuhun tah kitu ieu boa-boa ieu rahasia urang teh geus kapanggih kabongkar geus kasadap urang terus ka monitor datan nirata ngademan saha itu
Datang nirata ngademan ewu pakulingan terang. Ewu pakulingan terang. Eta leumpang nepi Oh, ka Araraneh jelema teh. nepi ka ngacen gitu. Alah, wei. Sugantennya daya Aya guru. jelema nih. Saha satria? Ngaran kaula Nur Cahya. Nur Cahya. Wah, Loba tina Nur. nya Nu tadi teh Nur Banyu. ayeuna Nu newak Arjuna ge. Ieu Nur Cahya. Aya eta kuring nu mere bawang Nur Rohman. Paji Nur Rahman. Pantes atuh. Ai itu nu tukang. Kuring Heeh. Nur Malasari. Da eta mah atuh istri. Dek ka mana sampean? Dek newak culik. Newak culik. Culik naon? Peuting engke Raja Amarta anu kakasih Yudhistira rek diculik. Usaha. Ku anjeun Geus kasadap. tuh percaya. Geus kasadap urang ieu. Monitor lin. Ya, tuh tingali dina tangka kayu teh teh kamera wungkul di leuh. Kamera wungku atuh sembunyi. Pokona si laing ngalengkah di perbatasan ieu dina harti cilaka sia. Nyaho ti mana anjeun? Tina hate sampean Kunaon nyaho hate kaula? pokona apa tina rinat beungeut anjeun oge geus kanyahoan. Kitu benten atuh. Moal bisa ngebohongan hate mah apa beungeut teh gambaran hate. Benar Kang. Setiap beungeutna beureum eta hatena goreng. Anu kitu teh kudu ditenggeulan. Ulah di Buah ka aing sia teh. Goblok sia. Rasana teh bodas sebenarnya. teu sadar. Urang ngajar Nur Cahya. Apa kon wani marang aku? Ora wani dening ngapaku lanang koe lanang. Aji mula ti tegah ka dia. Pada-pada. Bejaan dulur anu sawarehna deui. Kapung wakul buaya mangap manusia model kieu. Siap. Ade cing hati-hati. Haling pot. Haling. Sawios ade ku abdi lah. Haling. Haling. Montong pipilueun sia. Jelema sangsara mah. Goblok. Jerowo. Semua ngadak-ngadak minta nyatu ka sia sangsara. Sisak wae goblok. Sok. Gas. Tong dihalangan atuh. Halo, bro. Gas. Kan. Siksa wae sia. Oh, percaya. Atena mamang plang sia teh. Sawios atuh ku abdi lah mundur. Awas loba batur teh ieu. Maju satria. Oh, ayo. Da wakil urang teh. Naon sia lurat reret? Lamun teu katanagaan aing kabur. Wah. Udang sia. Ayo. Hei. Ayo sia. Lah. Dawala. Tulung. Modar sia. Ayo sia. Lo. Dawala. Modar.
cilaka itu pun lancuk dialungkeun dulu. Pilarian atuh. Wah, tolong. Newo wae teh si goreng dodonges. Iya. Raden Gatot Kaca. Iya iki. Satria Mulajang Tengah. Anu nuju matroli kaayaan negara. Leres. Memang di hiji leuweung aya anu dicuriga. Nanging sateu acan ngayakeun tinakan soteh. Doh. Teu acan ngayakeun tinakan soteh dumeh eta jalma teh can ngalengkah. Can ngaleuwihan perbatasan can nincak ka negara Amarta. Doh, ieu ge. Tapi ujug-ujug aya kajadian. Tulung. Saha teh? Lajeng Gatot Kaca Nyi Roro tina Mega Dutamana. Alhamdulillah Naon Kang? nyangsang dina tangka sukun. Totokeun Aden kayaknya. Lah, aya Bang Bara dulu. Totokeun. Jalma teh boga rumah sak teh. Ngalanggar sia. Tolong. Khawatir. Teu aya deui, Aden. Buat kamu rulu. Udah. Udang. Alah. Dageus salamet. Euy. Euy. Aka salamet. Salamet. Ari silaing. Kuring. Tingali we. Udah. Udah. Alah. Gusti geuning teh Bapak Panglima. Semah kapihatur Bapak Komandan. Diuk. Salamet geuning kurang teh tingali aya Bapak Komandan. Aduh Gusti. Mana wi teh sanes kopi anan. Mana we sakarep. Alhamdulillah. Nuhun agan. Abdi disalametkeun agan upami teu ditewak ku agan abdi moal teu gepeng. Wah, pejet. Rag-rag kana batu diuk. Moal teu pejet, agil. Nuhun agan. Dialungkeun ku saha? Ku jelema ulah jangkung gede. Wah, gitu. Cangkung mata teh jangkung. Urang mana? Urang negara awu-awu langit. Patih awu-awu langit. Awakna meber. Saluhureun agang sakedik. Awakna teh jangkungna non teh. Pasagi itu mah ya. Tatona dina bujal. Percaya. Eta teh jelema teh keur diincer. Kunaon sia ujug-ujug ribut? Dek ditewak ku abdi. Eta teh bade nyulik Gusti Yudhistira petingge. Ngalanggar sia. Ngalanggar naon? Lumata kudu apa kana ilmu militer. Strategi militer. Eta teh mangkeluk teh ulah waka ditindak engke maneh haruba kabahaya. Lamun can ngalengkah ka ieu tempat Amarta. Perbatasan.
ngaliwatan perbatasan Kakara ngayakeun heula pertanyaan jeung ulah ditindak heula belgung Kudu apa kena hukum militer. Salah. lepat atuh abdi Jantan menang pala, menang palu. ye newak bangsat oge bisa sote dihukum hiji bukti dua pengakuan tilu saksi da ieu mah teh ngaku Saksi bukti pengakuan. geus ngaku naon parantos ngaku yen peuting engke teh bade nyulik ngaku manehna baru diteken ku maneh da mah sieun ditekan ku abdi mah Tekan dicicak. ngamanehna ngaku utusan ti awal langit Bawa dicicak inung sukuna. maneh rakyat muhun ngayakeun tindakan laporkeun ka berwajib ulah main hakim sendiri Ulah janji. aya nu leutik serba salah Bisi kami yang belit kablit. sidik kuring teh niat bener niatna bener tapi salah ngalanggar hukum Salah kaprah. artina maneh jadi rakyat teu sadar kana hukum Dikik balik dengar. Nah, kado. aya kadua mengenangkeun Bari baut itu. aya kadua rarato Aduh. na kudu kumaha aing hirup mun ditengah dukung Kada pada hati nanya aing teh baru dengeun si age ka aing Tadi dukung si Mahmud. sumuhun rumaos saya agan tapi ieu teh wajib ditulungan aya budak ngora agan da abdi ge kabawakeun ke budak ngora Iya. Ayo man bangkong pan. Nah balik deui. Naon? nah geuning balik deui keung Bawa batur. nah keung sabab di hareup aya nu ngaresek Etan babari balik sia teh mah. Di papagahan deh. kacanakeun abdi teh ku budak ngora saha ngaranna teh Nur Cahya saha budak ngora ngaranna Nur Cahya panginten karek 20 tahun mah Ah, budak ora pisan atuh. ngaranna Nur Cahya mun kabawakeun budak ngora eta oh eta mah jong ngajak gelut teh ka batur teh maneh cenah rek nyulik Raja Amarta nya eta teh salah bejaan jelema kitu teh da abdi teh apa gaul jeung kaula tiba heula tapi sia teu nyerep-nyerep Aku teh apa? duka kumaha dibawa kana kitu mah bodoh abdi teh duh Bodoh karena hukum masih teh. da ieu wiwaha teh duh Oh. Kudu boga wibaha teh etika teh. pugu manehna nu teu boga wiwaha mah kaing ibu sora me Teman da baheula atuh. Da baheula atuh. ngaranna teh Nur Cahya Nur Cahya budak ti mana ai kapungkur teh teh budak teh di abdi keur leutikna teh Nya dikukut. diwarah ku abdi tos 20 tahun leungit teh budak teh datang-datang ayeuna Ayeuna geus dewasa. panginten sakola di luar negeri pinter teh kan Eta teh saha teh eta Dewa Nur Cahya menang beasiswa. jenius kengeng beasiswa teh sareng beas beureum leuheung leuheung Halus teh. Halus sabulan teh pagi teh. polontong anagan waniana mah waniah dengan polontong Pronto unggul. cekeng ieu cek abdi ge digitukeun ulah waka ngayakeun tindakan cing teh ieu Aduh. ulah nyanyahoanan sabab di urang teh aya nu berwajib eta cenah Gatot Kaca teh kala kasorana gede gawe eueuh Gaji. ceuk saha teh eta ceuk Dewa Nur Cahya Sorana ngomong kitu ka kaula bejakeun cenah ka Gatot Kaca sok da aing mah teu sieun eta cenah Gatot Kaca teh nu gede liang irung bener eta teh dawala si dawala mah harita teh nuju kiih si eta masuk nyilakakeun euy di mana mangkelukna palih ditu bulan
Ini siap. Nah, teteh. Aduhkeun. Pan itu teh ti pihak urang, Gatot Kaca ti pihak urang nek diadukeun sakali-kali. Hayang we. Ulah aing we nu diaradu teh keun manehna antep. Sekali-kali Di pali mana jelemana? Bieu teh dialungkeun ku aing ge. Pokona bisi loba batur bantuan aing. Siap Gusti. Sun Gokong kaharepkeun. Percaya aing. Bawa jangkrik. Awas sing hati-hati. Siap Gusti. Sapraptan nepung Gatot Kaca sampun dumugi dateng arep. Wala. Di luhur datangna Gusti. Moal anak Japati gitu. Wah, nyonok Japati. Ponggawa. Anda apa? Wah, itu Oh iya, suarana gede wah. sorana. Sopo haranira? Nanya ke kaula. Weh, gede si itu. Ketemu lagi nya. Wah. Di mana sia teh bieu teh? Ku aing ditotokeun teh sugan aing modar. Urang moal colena. Gerak-gerak di warung. Nah, teu mawa kerating deng. Di dagoan ku aing mawa bubur ayam. Bubur we. Nah, sia teh bubur mah paragi cangkeng. Kayak gitu. Bubur gitu, bubur ayam, bubur memaot. Atuh mau foto lontong. Maot mah gugur. Gugur. Cing ai gugur mah ngabeledug. Jelegur. Jelegur. Ngabeledug mah jurig. Saha ngaran anjeun? Ngaran kaula Jabang Tutuka. Wah, kesuwanten. Jabang bayi. Jabang Tutuka. Gatot Kaca. Gatot Subroto. Gatot Kaca. Purabaya. Puru kuntul karitungu. Purabaya. Hancing Jaya. Kancing cetet. Kancing. Carikeun. Ini rikat gitu aingnya. Nak kis lebih kapas gitu boy. Mata keukena ge rikat aing mah. Kancing Jaya. Krincing Wesi. Krincing wesis. Wesi. Krincing Wesi. Arimbi Suta. Harimbi lapar. Kayak ku beres. Refleks gitu aingnya. Percaya. Lebih pas we. Arimbi Suta. Bima Putra. Refleks gitunya. Lebih pas we. Bima Putra. Badalungan. Badalohor. Cepet gitu aing. Lebih pas we. Wani marang aku. Ora wani dening ngopo. Acan. Alah, dengit. Coba maju kurang ajar. Ayo pada. Geuleuh ti tadi kene aing kasih aja. Jadi jeung si Huis mah. Saha ngaran sia? Ngaran kaula. Saha Semar Suta. Siti Ragen Suta.
Siti Raden sudah. Jokowi. Bagong. Astra Jingga. Sepot. Sutisna. Abdullah. Uned. Anjing lo baru baca ini saja. Modar sia. Musik sia. Modar sia. Anjir bisaan euy. Aya kitu. Letik. Iya. Anjir berat euy. Berat. Alah. Berat. Wes. Berat. Ya. Woi. Eta Anjir. Rika teh kitu teh mah. Sangka euy. Tukang ulin atuh. Woi. Sok sia. Alah gelo aing ditotong. Aya naon? Panuju. Ini digawang kacida sama jengguluh kayaknya. Oh. What? What? Alah liur euy. Mate ulang. Boa gay sia teh. Homo sia nya. Weh. Pek anjing pek. Homo dititah sia mah goblok. Mau diasongkeun. Ampun. Mau diasongkeun. Weh. Dulunya ini Kang. Terusnya ngingking tuh. Tutunggulan Kok gitu bulan bangsa naon si Gatot Kaca. Woi. Penasti kersayang tumampa. Iya. Leungit Senopati Dadia Dewi Gedeng Permoni. Ampun Ampun teuing Gatot Kaca.
curig awewe Boros. gan ya Dong. lebar gan Awak. awewe cacageun awak nama mulus Awak nama bodas. maneh we tuh nya agan heula ampun Euy make jadi bodagan heula. kunaon agan dari tewak alamat nanyaho dek lompat ke mana tak awewe rasakeun sia penastik kersayang tumampara Duh, ieu ge. ieu patih nagara wau langit dijamak ku ieu sinatea leungit tanpa bilang tanpa kerana jangelek jadi lurah togog teh juman Ieu ge. ya Uing. dasar tukang lolodok asal dunya paduli picilakaeun oge tuh sedaya-daya upami henteu kieu apan urang teh sami-sami tugas Wah, sampai kepentingan atuh. sadaya-daya nyangakeun upami lepat naon hukuman balik bisi kapanggih ku si cepot sia disiksa ge teu pindho dam init ucing-ucingan jurig ieu. Tapi kalau meski itu tahu ucing-ucingan. Satria Gening ieu teh Raden Gatotkaca. ngomong naon sia ka kaula bener saya nyebut gede liang irung Kek saur saha ieu teh? tong tadi aku kaula lain Gatot Subroto tapi Gatot Kaca Oh, si Cepot nu ngadukeun ieu nya. Geus masalah deui. Si Cepot nu ngadukeun. cepot pot Kang. Itu di saurang. cepot Akang di saurang. Sawarekeun datang sieun. Dawala Abdi, pamulikeun udun abdi aya agan abdi aya. Nah itu sekolah. Pamulanganana pan gede. kabeneran sia dipaehan ku aing Tos ini si Cepotna. Kantun aya si Dawala gerepek calukan ku agan. Koskan bodoh. lah Ulan, nya aya. geus sarua jeung sia aya Koskan bodoh we. Urang teh sanes domba tong diadukeun ku nu laleutik. Anguran urang sadayana cing ngasuh anu laleutik supaya maranehna araman. Tarang terem. Ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu diharapkeun. Mun urang salaku pajabat pasea sawajing mere contoh kanu dihandap. Ngomongkeun kelemahan gitu. Nemongkeun kalemahan urang. Mangga. Ayeuna urang sareng urang ngajugjug negara au langit. Persayakeun ka kaula pikeun dewak jurigna. Anu geus jadi korban teh tuang Rama. Bima, Arjuna geus diteluh geus ditenung. Ayeuna tos dararamang. Hayo, ayeuna kumpul di negara au langit. Mangga. aya alamat anjeun urang mana Engke ge bakal uninga. Mangga, sabe ku Bapak. Kocap kacarita. Duh, Di negara wau langit ieu opat satria. lajeng. Nur Banyu, Nur Bayu, Nur Geni, Nur Bumi sampun dumugi dateng ngarsa. Hengge. Sampurasun rampes saha ulah kaget denawa. Kaget denawa.
Kumaha? Bocah datang ke harapan raja dek neangan gawe Rupina pulang. sopo haranira wong ngendi hawamu ngaran kaula Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni kaula Nur Bumi uluh tina nur kabeh Nya aya naon nur budak sakemarang. datangna ka dieu ayeuna teh anjeun teh geus kaleuwih geus leuwih teuing ku ayana anjeun teh dunya resah Dah geus kalangkung. nya ge raja-raja nu geus taluk ngirim upeti hatena mah teu rido ka sampean Geus kaleuwihan tina kana. salilana anjeun neangan kasenangan bari ngarugikeun batur neangan kesenangan dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir mangsana kaula anjeun geus liwat nista maja utama wanian eta budak ngora Bepeleukek budak orang mah. pepeleuk sia kawas anu heueuh wani ka aing Budak kamari sore. ha tanggung jawab rasikona ditanggung jawab ku aing bener tega lara tega pati bener ya rasakeun sia Dah ieu denawa inggih. hiji raja anu gagah sakti mandraguna awak ngajungiring nyaeta Prabu Jagat Netra Iya inggih. nyalangapkeun bahamna atut salangapna sagede jublag sihung rangeteng ieu opat satria disesep Sedot. disedot ange aji gentra sewu Inggih. atau abus karena bahamna opatanana cing darorok dok tulang-tulangna digegel
digayem ku ieu raja. Sasarap terada Menirarangu tulang-tulangna budak ngora. keur meuceuna Mun dina hayam mah kerja jangkar nikmat. nyanya atuh Ngadahar daging jelema leres. mumuluk aing. Aduh, rarangu. Aya Alah, aya nu nyurungkuy. aya nu melak. Moal cingirna nyelap Iban. Bilatung. Dulu itu Biasa di adonan. jadi wujud si Semar. Muing Meureun ku aing teh asa di adonan meureun dihijikeun, asa kaoplos. asa dioplos deui teh si Gelo. Lah, Datan nira tangga demang. Datan nira tangga demang. Ewu pakule ingan rana. Geus datang deui saurang. geus Sahaya kaula panserna tina opat nu digayem ku anjeun tadi. narajo deui. Panserna saha? Dewa Nur Cahya. Buktina panserna. Oh gitu. Iya. Hayang dibuktikan. Tenyo aing. Lajeng Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badranaya. Ari gorehead. Gorehead teh bener bawang ce. Dek nepi ka mana sia diadu jeung aing yuk. Si eta gini. Ya, si eta mau dipecah-pecah ge kabeh jadi makhluk. Ese eta mah ulah. Aduh, aing mah kaduhung dielek ketek. Ese dielek ketek lah eta. Musik-musik ulamani ngagugahkeun macan turu sia ka aing. Ese dieneuk-eneuk lagi. Satadina ku aing teh moal diganggu sia teh. Tapi bongana ngelek ketek aing jeung ngelek ketek negara Amarta. Dina harti baka ngawut-ngawut falsafah negara layang jamus kali musada. Aing bagianana sok. Urang ijen jeung aing. Alah. Jo molotot teh itu mah. Semar, kagok borontok kapalang belang aing. Dinu lega sia. Di dagoan ku aing di alun-alun. Yo, keluar sia. Jo leos itu mah. Alah aing mah. Kaduhung wa kadiheureuyan teh si eta. Burukan teh mah si bahaya jelema eta. Bahayana na taku si eta mah. Dieneuk-eneuk. Tapi teh nyokeun hayang nyaho nepi ka perbabuan. Lempeng pisan jeung lawang karaton Denawa Kresna tika anggangan oge Arjuna Bima. Tuh. Yai. Kaula nundra ka Batara. Yai Bima. Anda apa kakang? Katingali tadi sabaraha satria nu lebet ka karaton. Cing. Aya 5. Degene. Aya 5. 5. 5. Tapi kaluarna ngan saurang tuh. Saha nu turun ti karaton dina tetecean. Geningan eta teh Kakang Semar.
orangnya si Semar. Wah, eta burukan teh mah. Dudu wong samanea. Eta disebut ulu cupu ge eta. Terus sing madu trahing kusumah titi sing andana wirih trahing dewa kamanusan. Semar ngajawanta lumatak tong diheuleuyan ku sia. Rumaos Kakang Banting sia ku aing. Wah, nya jemel kalinya. Eta teh jimat ulu cupu Pandawa. Karuhun belegug Ya titipan ti para kaum. gampang pisan kapangaruhan teh sia. Yai Daulat. urang bantun hakekatna bae Naon? upami Arjuna teu kitu ieu kajadian moal kieu ieu teh parantos aya dina skenario anjeunna Atuh bener. Iya. sadar yai Sing sadar. sabab upami kitu engke bakal patugang-tugang beda paham teras sareng dulur Deh. Eta lo. jadi ulah nyabelah ngaji teh kudu lahir batin dunia akhirat salah bener moal normal manusia lamun eueuh iblis jadi ku ayana iblis teh manusia tiasa dewasa kitu ge keur nu mikir Iya. urang lalajoanan deh kumaha sepak terjang banting tulang Kakang Semar Gatot Kaca Kaluan. ulah pipilueun cicing antep cenah Kakang Semar Wah, urus. siapa lan ka dieu Dah Kang, di sauran ku Gusti Batara nun. sembah ka pihatur lan nuhun pot Pot. lan sembah ka pihatur agan Nuhun, Pot. Bener Bapak sia cenah dipaehan. kusaha Si Arjuna. ah sawios Ka dieu. Peke sia tah. Sok. Kayak kukulinciran. Sok na di piwarang. pek pot Kayak siksa kaula kukulinciran anak Kang. Si tarik Kakang Awak lu na teret. lamun si otang mah nu nitahna dae kayaknya ganana tong sok kitu kan atos nu atos magan era Kita sih. Urang lalajoanan tingali si Semar. Wah! Sia ditenggel huluna mebes kana jero taneuh. Muncul deui. aya keneh leuwihna Cikan sia maneh. sapternyu ieu Cing sok. rasakeun sia penasti kersayang tumampara Tuh, iya ini. ieu denawa asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan Leres. ku tarik-tarikna tenggelan Semar Badranaya anu ngaluarkeun kakuatan nu luar biasa Iya ini. hingga ieu denawa amurasut paburinsai ngulon ngetan ngidung ngaler jadi cahaya beureum si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsuna Sang Hyang Rancasan Tuh. anu aya di alam marakayangan wiak ampun jurig sakti setan kumawasa Duh. moal leuwih mulia tibatan manusia Sumuh. sok sia Mereka mana lompat ke nyawa. kabina-bina teuing sae geus ngaganggu teh Ari geus karek. kaleuwih teh dulu Geus karek ketek teh muni.
ya kulang salamet sararea alhamdulillah kulang mudah-mudahan urang sadayana ulah sore-sore eta sabab si eta mah neangan bongohna urang neangan lemah di mana hate lemah di mana hate bongoh si eta anu bakal ngawasa dina hate cu sumuhun wae nu matak cing taliti jeung ati-ati iman takwa pagehan dina diri cu istiqomah jejeg anceg ulah ungut kalinduan ulah gedag keanginan sakali manusia tetap manusia leres ya kulang salamet anu nonton alhamdulillah salamet nu ditonton salamet nu icalan salamet warga masyarakat pamulihan sabudeureunnana sumuhun salamet pakuon anu dilalingihan ku sadayana leres wilujeng masjid anu sakitu agrengna wilujeng ngeusian amin nya cu leres wilujeng oge ieu bumi lemah cai anu ku urang sasatna diansikan anu kageuleuhan kakeumehan leres ku kituna ti uasa para kansa mugia ngahapunten tina sagaro pihak kalepatan ageng semonten alit amin rampung daud tutas pangandika permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui cag ti urang